Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka sadayana, mugi urang sadayana aya dina padang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala, disehatkeun, dibarokahkeun dina milari mirik rezekina sareng dimudahkeun. Amin. Urang lajeng deui hanca carita insyaallah cenah ieu kasarung ka tempat muncung bagian ke-28 namatkeun cenah ieu upaya cariosna. Mangga ka sadayana caraketan tak kitu Kang, mendingan urang balik deui we kana jalan anu yakin benerna. Urang hamba deui ka Allah Subhanahu wa taala, urang tinggalkeun perkara-perkara anu goreng teh. Urang balik deui ibadah jeung hareup sumujud ka Allah, kitu cenah ceuk Den Gantar. Satuluyna Kang Ubed nyarita, ari palebah kitu nama geus kapikir ku akang oge samemehna teh. Tapi akang teh masih keneh aya kasieun jeung Jang Jaya. Bisi diarah-arah kudu jadi siluman, sabab kitu geuningan janji urang. Tapi ari ngadenge tempat pamunjungan anak geus dihancurkeun mah, akang teh rada istilahna mah aya mobok, rasa-rasa mobok mawih gorowo kitu tah. Nah eta siluman teh wanieun deui teu nyangka ganggu ka urang lamun tempat pamunjungan anak geus dihancurkeun saperti kitu. Tidinya si Chandra nyarita, kieu Kang salaresna mah, upami teh mah kahiji urang kuat dina ngalaksanakeun paniatan urang, leres-leres hoyong tobat ka Allah Subhanahu wa taala, ninggalkeun deui kamusyrikan, ngajauhan lampah-lampah anu ngadeukeutkeun ngahamba ka siluman, balik deui sumujud ka Allah taala. Insyaallah sakumaha kuat oge eta anu disebutkeun gogoda ti siluman moal nepi ka urang, sabab urang tangtu wae bakal aya anu nang tayungan nyaeta ti Allah Subhanahu wa taala. Jeung kuring ka dieu sareng Den Gantar teh hoyong istilahna mah mantosan akang upami leres teh ama akang bade ngalaksanakeun balik deuna pagawean urang, balik deui kana jalan anu leres tur yakin dina benerna oge. Kagocapkeun Gan Ubed ngawaro cenah jeung hayang balik deui kana sumujud ka Allah taala, ngahindarkeun kana kamusyrikan atuh tangtu wae si Gantar katut Den Gantar katut si Chandra pungaheun narima kana eta paniatan ti Gan Ubed. Satuluyna Den Gantar jeung si Chandra mantuan cenah ka Gan Ubed kumaha tata carana supaya manehanana teu diganggu deui ka siluman, jeung balik deui ngalaksanakeun parentah ti Allah taala, tobat teh ngaranna. Kagocapkeun Den Gantar jeung si Chandra kebat nu mampahna nepungan Gan Isnen. Ari Gan Isnen mah cenah kaayana teh tetep we sakumaha biasana, sanajan manehanana henteu deui ngalaksanakeun sumujud nyembah-nyembah ka siluman, tapi pas diajakan manehanana jang tobat mah ngalaksanakeun deui parentah agama, manehana teh nolak sabab keukeuh cenah. Ari pikeun Gan Isnen mah palebah rezeki mah kudu diteangan ku sorangan, sabab manehanana geus kebal, geus teuas hatena, geus mungpang tina parentah tatekon agama. Kieu Den Gantar euy, jeung anjeun oge Chandra, ari palebah harta mah eta mah meunang neangan kuring, jeung deui anu karasa ku kuring mah arek siluman arek aya arek eueuh
tetep we harta kuring mah tetep loba. Eta cenah tempat pamunjungan geus dihancurkeun da keukeuh karasa ku akang mah teu aya bedana. Sabab akang mah beunang masih kene istilahna mah tegun kana janji. Eta cenah jang jantra ujung anjeun deui Gantar geus babalik pikir kalawan jalan saperti kitu oga eta mah urusan anjeun sewang-sewangan ngan pikeun akang mah moal arek ngalakukeun perkara anu diwangkungkeun bieu. Akang mah masih kena betah karena kesenangan dunia jeung tetep we hayang ngagunggulung harta sabab palabapar mah hirup susah mah eueuh mantuan ka akang ngan siluman anu bisa nulungan ka akang. Si Jantra nyarita seleresna makan upami teh mah akang ngalenyapan deui karena anu dicarioskeun bieu ku akang jeung kana jalan hirup jalma. Ari jalma mah dina milarian harta, dina urusan harta barana, dunia barana. Eta teh tos dimilikan kudu maha kawasa. Cara saperti urang, arek menangkeun harta ku jalan anu halal atawa anu haram. Eta tetep bakal hasil lamun diusahakeun mah. Cara kitu we arek ku jalan anu istilahna mah mulus atawa saluyu jeung tatakon agama atawa kalawan jalan munyung meureun jeung akang mah tetep eta oge bakal dimilikan bakal dirizkian. Lamun akang telek kadinya eta harta anu dipiboga ku akang teh arek ku cara halal atawa haram, arek ku cara jalan anu sumujud ka Allah atawa musyrik ka pangeran, eta tetep bakal kapemilik ku akang. Tah daripada akang ngalakukeun paharaman atawa musyrik ka Allah dan tetep harta mah bakal dicangking ku akang. Nah atuh urang balik deui we kana jalan anu laras jeung yakin dina benerna urang tobat ka Allah Subhanahu wa taala jauhan deui perkara-perkara anu musyrik, perkara-perkara anu haram kitu tah Kang. Kumaha kahartos teu ceuk si Jantra. Kieu jang. Ceuk akang oge ieu urusan akang. Jeung deui baheula akang initna ka tempat pamunjungan teu ngajak-ngajak ujang Gantar, teu ngajak-ngajak si Ubed, eta masih Ubed we nu hayang. Ayeuna jalan ayeuna Abujang cenah arek ngalaksanakeun jalan anu geus ku ujang dipilih sogae. Da akang oge ulah kahayang akang ulah diganggu tina jalan akang geus urang masing-masing sabab kieu pamadegan akang mah moal bisa dirobah deui. Den Gantar jeung si Jantra yang hareupan kan isnen anu keukeuh manehanana teu hayang babalik pikir ngarasa ngabutut bangkong ieu Den Gantar jeung si Jantra teh jeung deui teu puguh we cenah aya nu diajakna keukeuh wae mah mung dibawa benerna jeung niat nu duaan oge nepungan gan isnen teh ngan ukur ngajak jeung ngelingan ditarima jeung henteuna mah eta geus leupas tina tanggung jawab duanana. Sanggeus puguh saperti kitu mah Den Gantar jeung si Jantra pamit cenah balik deui ka imahna ninggalkeun gan isnen cicing bari rada kurawed haseum geus ditepungan ku Den Gantar katut si Jantra teh. Kebat nu mampahna gan isnen sanggeusna ditinggalkeun ku Den Gantar jeung si Jantra manehanana teh langsung we cenah indit ti imahna muru ka imahna Mbah Surdi. Satuluyna Den Gantar puntennya satuluyna gan isnen nyaritakeun geus ditepungan ku Den Gantar katut si Jantra tidinya Mbah Surdi nyarita. Kieu isnen we ku maneh ge geus kasaksian yen istilah nama sauna si Aki Kuncen ki baranak teh geus aya nu ngancurkeun. Kuring mah curiga eta teh kalakuanana antara si Jantra atawa si Gantar tah. Sanajan bisa wae lain ku maranehanana duaan tapi bisa wae aya hubunganana jeung maranehanana duaan sabab nu mapai-mapai kana pagawean
anu aya urusan jeung kibaranak teh geuningan maranehanna duaan jeung karasa deui ku anjeun oge pasti karasa yen kaayaan urang dina ngagugulung harta teh keur aya istilah nama borosot lah loba dina karugian jeung lamun diantep tangtu wae ieu harta-harta anu geus diboga ku urang teh bakal kana beak deui sabab tempat pamunjungan siluman anu ku urang dipenta pamuntanganna oge geus aya nu ngaganggu jeung bisa wae geus aya nu ngusir. Lamun kitu kumaha atuh Basurdi tah euy? Kieu kuring ngadenge di tempat nu sejen di mun teu salah mah wewengkon Bakidulan aya tempat pamunjungan nu sejen. Lamun perlu mah di tatar wetan oge aya wae. Nah tatar kaler oge loba bejana deui. Di sekalian di saguliah tempat urang masuk aya wae tempat pamunjungan. Kulantaran istilah nama naonnya si Aki Kuncen anu di tempat pamuntangan urang. Istilah nama siluman anu kurang dipake pamuntangan. Geus aya nu nganjurkeun urang neangan deui we. Sabab keukuh urang mah perlu kana harta. Bisi cara baheula urang ka ngasaan kaayaan ripuh kumaha tah anjeun arek nuturkeun kana lampah kuring urang neangan deui tempat nu sejen supaya jang namade harta urang. Lamun kitu mah kuring mah satuju lah daripada kuring balik deui kana perkara-perkara anu aduh susah hirup mah mending urang neangan deui we tempat pamunjungan ari kitu mah. Satuju lah tuh ari kitu mah. Ke lamun geus aya waktu anu luang urang laksanakeun deui ieu pagawean. Satuju ari kitu mah. Aya ku kitu jalma anu geus kalipudan hatena ku hawa nafsu. Sanajan geus ditinggalikeun perkara-perkara anu goreng eta teh goreng, nu sasar eta teh sasar, malahan mati aya jalma anu haat hayang ngabejaan jeung mawa deui kana jalan anu bener keukeuh we dina heuras hatena, dina pada ngagugulung hawa nafsuna tetep cenah arek nuturkeun kana pagawean lampah gorengna. Sabab kitu geuningan aya ku pantes ceuk dina katerangan jalma anu geus kasasar lampah mah ditorekeun ceulina dilolongkeun panonna. Sanajan ceulina teh torek sanajan panonna teu lolong hatena tetep we poek ngagugulung kana hawa nafsuna karep rek mumpang tina jalan agama ngajauhan tina sumujud kanu maha kawasa. Kakocapkeun dina ieu carita Basurdi jeung Gan Isnen nuluykeun kana kalakuan lampah gorengna musyrik ti Allah Subhanahu wa taala mapai jalan anu malahan mah kalahkah mawa kana jalan karuksakan tika tutup umur ieu jalma duaan teh teu kungsi ngasaan heula ngalaksanakeun tobat anu akhirna mah naudzubillahi min dzalik hirupna kasasar tur maot kalawan suul khotimah naudzubillahi min dzalik. Kumaha cenah kaayaan Gan Ubed jeung Den Gantar? Gan Ubed jeung Den Gantar bener cenah aya kana 3 bulan mah tuluy merosot dina palebah usahana. Satuluy nama ngawangkungkeun eta kaayaan mindang saraya ngajakan banami ka si Chandra. Eta kaayaan satuluy nama disambungkeun cenah ka Gan Surya. Gan Surya anu oge hatena teu aya geuneuk malegmek amok ka Den Gantar komo cenah ka Gan Ubed mah anu teu boga urusan naon samangsa-mangsa ditepungkeun hayang mindang saraya ngajakan badami ka tempat ngajakan badami dina urusan usaha. Gan Surya satuluyna nyaharita kieu Jang Gantar nya oge Jang Ubed
Ari akang mah di dieu istilah nama kahiji ngarasa bunga bisa ditepuk. Aduh, punten ya. Bisa ditepungkeun jeung jalma anu karep hayang nyieun pagawean anu halus, utama nama dina bidang usaha. Jeung kudu kitu deui. Urang teh ngan ulah haok kungkul anu harus, tapi oge kudu jeung istilah nama aya pangorbananana. Dina widang istilah nama silih bantu. Ayeuna nuhun pisan beuneunan. Ieu Jang Gantar jeung Kang Ubed kersana pungan akang di dieu. Anu hayang ngajakan bahasa kasar nama biar diucapkeun minta tulung hayang dituduhkeun dina jalan usaha kitu lain. Samahan subuhun Kang. Kieu Jang Gantar, lamun ujang dipasrahan taneuh ku akang, jang dipakaya lain dimikeun mah ieu. Jang dipakaya dina urusan tatanen, sanggup teu tah kana ngurusna? Alhamdulillahirabbil alamin, ceuk Den Gantar bari semu anu bungah pisan satuluyna nyarita. Hatur nuhun upami kitu mah, sabab upami dina urusan tatanen mah sanaos lain ahli tukang tani, tapi kuring teh dina makaya sawah wae mah nya istilah nama aya nya istilahna rada-rada kahartos kitu tah kan. Nuhun pisan upami ku agan bade dipasrahan sapertos kitu mah nya istilah nama ieu mah urang-urang silih we abdi panginten anu ngadamelanana agan anu ngamodalanana tah gitu maksud teh. Sok lah kuring oge mun teu salah mah boga sawah di wewengkon Lemur Cibanda anu deukeut jeung Jang Gantar sok bakaya urusan modalna kemae di modalan. Ujang mah cukup we eta digawean pangagaweankeun hitung-hitung guli lah, tapi meureunana eta mah bakaya we sok mudah-mudahan we jadi jalan kahirupan. Tah ari Jang Ubed mah akang teh ieu teh eukeur muka deui toko di pasar nu sejen. Kan Ubed mah pan meureunana Kang Ubed mah boga pangalaman dina urusan ngurus toko, sanajan meureunana istilah nama perkara anu dijualna beda lain bahan bangunan ieu mah, tapi kabutuhan sapopoe istilah nama toko kolontong lah. Tah mudah-mudahan didinya jalana moal dipasrahkeun ngan meureun ku kuring barek dikulikeun ka Gan Ubed. Lamun dina aya kamajuan keun lah kaharepna kumaha nama ke urang pikiran deui, mudah-mudahan deh jadi jalan usaha kitu cenah ceuk Gan Surya teh. Satuluyna sanggeus saperti kitu mah dina ujaring ieu carita dicaritakeun Den Gantar makaya kana sawahna Gan Surya aya ku kitu cenah. Tanina teh menika mukti sabab lain ukur digawean tapi oge dibantuan kalawan sumujudna kanu maha kawasa dirojong ku pangduana tinu jadi pamajikan malahan mah kabunga hatena. Den Gantar teh tambah usaha sanajan tatani sanajan ripuh tapi dina kaayaan di imah tenang hening pinuh ku kalucuan pinuh ku harapan anu satuluyna mah sumanget ngajadikeun sumanget dina usaha tatanina oge atuh mukti. Malahan mah aya cenah 5 tahun tidinya Den Gantar teh geus bisa meuli atawa ngamilik sawah anu dipasrahan nu dipasrahan ti Den Surya teh kabeuli kapimiliku sorangan. Malahan mah aya 15 tahun tidinya Den Gantar teh jadi ngalaksanakeun ibadah haji carah ka Baitullah. Kakocapkeun Kang Ubed oge teu kurang-kurang dina kamungahanana
sanajan teu beruan teka bisa kapi milik deui toko cara saperti Den Gantar manehanana dina usahana teh kapercaya tur jujur malahan mah tika dipasrahan toko anu asalna jadi pagawe teh tika dipasrahan toko Gugan Surya sanajan lain kalawan hartana sorangan dina tahun ke-10 ti mimiti dipasrahan pagawean Gugan Surya ieu Kang Ubed teh diajak cenah jarah Gugan Surya jarah munggah haji ka Baitullah diajakan di modalan Gugan Surya cag ieu carios kasarung ka tempat munjung urang tunda urang tamatkeun ti ka dieu mudah-mudahan bahan katampi kalayan kabingahan hampunten anu kasuhun tina saga mudianing kalepatan boh ti pengarang boh ti sim kuring anu ngadungikeun ieu carita mudah-mudahan aya luntur kolbu jembar manah tiasa ngahumpunten tina saga mudianing kalepatan upami aya leresna upami aya bahan katampi janten enteng kanggo kahirupan sadidinten dina ieu carita eta anu dipundut mudah-mudahan urang tiasa milihan mana nu saena mana nu awona nu saena urang contoh sareng urang laksanakeun nu awona urang tebihan sanes mapatahan ieu mah mengukur ngagalurkeun maoskeun kana carita mugia janten hiburan bahan katampi kalayan kabingahan cag cenah ieu carios kasarung ka tempat munjung dina bagian anu kadalapan parantos tamat mangga diantos deui nya carios-carios anu sanesna dina ieu channel Wilujeng patepang deui Permio